Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yajunna sareng yen ulah gelo itu jalma anu puasa walau lahdotan jeung sanajan bukti gelo nate eta anu sakedeung wa alla yugma alaihi sareng yen ulah sakalor itu jalma anu puasa kullal yaumi dina sakabehna poe wala yasihu sareng henteu sah naon saumul idaini puasa dina poean lebaran dua tegesna Idul Fitri sareng Idul Adha wa ayyamit tasyriki sareng henteu sah puasa dina pirang-pirang poean tasyrik wa kadza sareng nyakitu deui cara pirang-pirang poean tasyrik dina pada haram puasana an-nisful akhiri ari satengah katungtungnakeun min sya'banin nyatanatina bulan Sya'ban wa yaumus syakki sareng haram puasa dina poean mangmang illa ayyasila kajabayen nepungkeun itu jalma hu kana itu anu dicaritakeun tegesna satengah kaakhirnakeun tina bulan Sya'ban bima kana perkara tegesna kana poe qoblahu anu tetep itu ma dina samemehna itu satengah kaakhirnakeun tina bulan Sya'ban aoli kodoin atawa karna kodo au nadrin atawa nazar au wirdin atawa wirid tegesna kabiasaan dina migawe amal
dina migawe amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 44. Kantun qauluhu wa alla yajunna walaulah dotan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yajunna. Sareng yen ulah gelo. Itu jalma anu puasa. Walaulah dotan. Jeung sanajan bukti. Gelo nate. Eta anu sakedeung. Wa alla yugma alaihi. Sareng yen ulah sakalor. Itu jalma anu puasa. Kullal yaumi. Dina sakabehna poe. Wala yasihu. Sareng henteu sah. Naon saumul idaini. Puasa dina poean lebaran dua. Tegesna Idul Fitri. Sareng Idul Adha. Wa ayyamit tasyriki. Sareng henteu sah puasa. Dina pirang-pirang poean tasrik. Wakada sareng nyakitu deui cara pirang-pirang
Antara pirang-pirang poean tasrek poean tasrek dina pada dina pada haram puasana haram puasana an-nisful akhiri Anispul akhiri ari satengah Ari satengah katungtungnakeun Katungtungnakeun min sya'bana Min sabana min sya'banin Min sabani nyatanatina Nyatanatina bulan Sya'ban Bulan Sa'ban wa yaumus syakki Wa yaumus syaki sareng haram puasa Sareng haram puasa dina poean mangmang Dina poean mamang illa ayyasila Illa ayasila kajabayen Kajabayen nepungkeun Nepungkeun itu jalma Itu jalma hu kana itu anu dicaritakeun Karena itu anu dicaritakeun tegesna satengah Tegesna satengah kaakhirnakeun Kaakhirnakeun tina bulan Sya'ban Dina bulan Sa'ban bima kana perkara Bima kana perkara tegesna kana poe Tegesna kana poe qoblahu Qoblahu anu tetep itu ma anu tetep itu ma dina samemehna Dina samemehna itu satengah Itu satengah kaakhirnakeun Kaakhirnakeun tina bulan Sya'ban Dina bulan Sa'ban aoli kodoin Auli kodoin atawa karna kodo Atawa karena kodo au nadrin Au nadrin atawa nazar Atawa nadar au wirdin Au wirdin atawa wirid Atawa wirid tegesna kabiasaan Tegesna kebiasaan dina migawe amal Dina migawe amal waman absada cekap halaman 80 hiji 2 3 4 5 genep jajaran ka-7 ti luhur jeung wajib deui nyengkerna aya enggak sareng jeung wajib deui nyengkerna tina gelona dirina sanajan ngan sakedeungna eta batal puasana rejeung ulah sakalorna anu jejeg sapoena mun sakedeung sakalorna henteu batal puasana haram jeung teu sah puasana puasana lebaran Syawal hajina ajeng dina poe tasrekna jeung satengah panungtungan dina jero bulan Sya'ban jeung na poe ka
Bismillahirrahmanirrahim. Tina anu nembe di logat aya dua masalah. Nu kahiji masih keneh nyambung kana nu tipayun nyaeta pangbatalan puasa. Di dieu mah bahasana teh wal imsaku, kudu nyengker, kudu nahan, kudu ngusahakeun sabisa-bisa ulah. Naon nu kudu disengker ditahan teh bahkan wajibnya. Wa alla yajunna ayis soimu walau kana aljununu lahdotan. Kerjal manu puasa ulah gelo. Aduh kumaha cenah gelo da ieu mah. Maksudna kieu, maksud ulah gelo teh lamun jalma keur puasa tuluy we gelo maka puasana batal. Sanajan gelo nama sakedeung nya. Ari sadetik mada moal kapanggih gelo jeung henteu nya atuh samenit atawa kumaha we kitu nya. Ngan di dieu teh aya gelo, aya sakalor. Ari gelo mah teu nyambung, meureunyangan teu nyambungna lain teu nyambung kurang dadanguan nya, da eta mah nyambung keneh. Sanajan antara nu nanya jeung nu ngajawab teu nyambung eta oge ngan mun ditanya nyambung keneh. Ka mana mang? Cager cenah. Tah eta nyambung berarti ngobrol ngan obrolanana teu nyambung. Eta mah teu batal puasana. Ieu mah lamun teh mah gelo. Ah nu gelo mah kumaha cirina teh nya? Sok aya we cirina nya hese ngobrol keunana da beda ieu antara nu cager jeung nu gelo. Ngan ari sakalor kumaha tah sakalor? Ayan kumaha ayan teh? Tah kitu we nya can pernah ningali kewang di pilarian ya. Video nu sakalor sapertikeun kumaha. Tah janten aya perbentenan lamun gelo mah sanajan sakedeung batal puasana teh ti isuk-isuk nepi ka burit, nepi ka satengah genep cagernya. Ari pas ka magribnakeun gelo 5 menit batal puasana. Maksud batal teh wajib dikodoan. Beda jeung sakalor. Wala yugma alaihi kullal yaumi. Ari sakalor mah diitung ngabatalkeun kana puasa teh lamun meakeun kana sakabehna poe. Kakarage imsak nya rek subuh kan wajibna puasa mati subuhnya nganjang jaga-jaga urang masuk ti imsak. Geus imsak nah, jaga-jaga eta mah nya da wajib puasa mati subuh. Ngan lamun teh mah di urang eueuh imsak bisi kalabasan pas nginum pas adan batal atuh mantak sok dipasihan sepeleng atawa jarak 10 menit nya namina imsak nya. Eta mah teori supaya urang teh pas asup adan subuh urang geus teu ngadahar naon-naon, geus henteu nyokelan ceuhil da geus imsak teh geus jaga-jaga urangna oge nya. Lamun ayeuna di pas mah di subuh nya engke urang bisa masih keneh nyokelan ceuhil, masih keneh nyedotan urut kopi dina kuntul liang. Kayak gituannya kan amis. Tah bisi kitu matak dipasihan jarak 10 menit nya. Dina buktos nama masing tos imsak urang nginum urang dahar ge nya henteu batal ya. Da mimiti puasa mah ti subuh, ti waktu subuh. Ngan ai kabudak mah geus imsak supaya naon? Supaya terbiasa jaga-jaga henteu jabrah.
Ari nu geus kolot mah da apal masih geus imsak dina toa teh di masjid. Lebar ieu comroh hiji deui dahar we lumayan 10 menit deui nya. Ngan sakira-kira geus 5 menit deui mah urang teh kudu geus teu kukumaha nya. Teu kukumaha. Bersih geus gosok gigi sagala. Ta ari ayan mah atawa sakalor lamun henteu meakeun kana sakabeh poe maksudna ti subuh nepi ka magrib ayan tah sakalor ti subuh nepi ka magrib teh maka puasana batal. Ngan lamun ngalaman cager sanajan sakedeung ti subuh ayan we pas lohor cager 10 menit tuluy ayan deui nepi ka magrib eta mah puasana sah nya. Hese nyontoanana da eueuh nu ayana ge nya jarang-jarang gitu. Sawan ai sawan teh kumaha? Ayan sawan sakalor eta mah lamun meakeun kana sakabehna poe batal. Ngan lamun ngalaman cager sanajan sakedeung ceuk kasarna mah sanajan sadetik tapi da moal kapanggih nyari ngan sadetik mah cagerna eta mah teu batal tegesna mah teu kudu dikodoan. Eta pambatalan puasa teh nomor terakhir dina ieu kitab mah gelo edan sakalor ayan sawan ngan bentena teh ari gelo atawa edan mah sanajan sakedeung ngabatalkeun ari sawan ayan sakalor mah lamun teu minuhan kana sakabehna poe mah teu ngabatalkeun sanajan ti beurang cagerna sakedeung atawa pas adan subuh mah cagernya ngantas salat subuh ayan nepi ka magrib maka sah puasana sabab ngalaman naon ngalaman cager keur salat subuh tah kitu bentena nya. Dibere nginum tina karunya atuh batal dibere nginuman nya. Sok tara tegaan nya urang mah tah beres pangbatalan puasa ya. Tadi dia bahasana palau toroa al igma'u ala so'imin nudhiro fa in istagroko jabi an-nahari fala yasihu saumuhu wa illa in afaq walahdatan minan nahari soha anu name tos dicarioskeun maksudna mah. Teras masalah salajengna nyaeta waktu-waktu anu diharamkeun puasa sanajan rajin resep puasa teh urang mah resep jiga resepna kana ulin nya kana puasa teh ulah dina ieu poe mah mana wae poe-poe anu diharamkeun puasa teh di dieu bahasana wala yasihu saumul idain nu kahiji teu sah jeung doraka puasa dina poe lebaran 2 hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal puasa teu sah puasana jeung doraka deui nya keur loba dahareun kalah puasa ulah urang mah mu ngadaharna naon tinggal ulah puasanya letak curug sakali nya atawa naon nginum saregot mah supaya urang teh henteu puasa jeung deui ari puasa mah da kudu niat ku teu niat oge berarti urang teu dianggap puasa nya. Aya kitu nu hayang puasa tanggal 1 Syawal di urang mah moalnya pugu geus ngadodoho tanggal 1 Syawal bolu diingkeun jang tanggal 1 Syawal kiripik cau diingkeun jang tanggal 1 Syawal batur meureun iman nu rajin nya haram tah bisi aya nu hayang puasa tanggal 1 Syawal atawa tanggal 10 haji Idul Adha eta ge sami nya tanggal 8 nama sunnah tanggal 10 nama haram nya di urang mah asa mualnya nu hayang puasa tanggal 10 puasa sunat ge urang mah
mun keur riungan ka mana ka masjid batur parwasa urang ge puasa nya sorangan we di imah dahar nya sunat ieu nya alasanana teh padahal mah eta teh ageung pisan nya ganjaranana. Idul Fitri, Idul Adha haram puasa. Oh, pios asal kadangu we. Sok kapayun cangkeunana simpen di handap we. Tah gitu. Tah jadi Idul Fitri jeung Idul Adha mah haram puasa sehingga lamun puasa dina eta poe hukumna haram nya doraka disiksa ya. Nya haram nya doraka. Gaos ya. Dua alasanana teh sabab aya larangan Kangjeng Rasul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumaini yaumil fitri wa yaumil adha wala farqa baina ayyasumahuma tatawuan au an wajibin au an nadrin. Jadi Idul Fitri jeung Idul Adha mah haram puasa sanajan puasana teh urang marek ngodoan amih tereh boga kodoaneun hiji ya. Bulan puasa teh ngodoanana rek tanggal hiji Sawal orang mada teu purun ieu barang dahar amih tanggal 2 Sawal engke bisa ka pantai contohna teh jeung batur dahar ulah sanajan puasana puasa kodo atawa puasa nazar abi nazar lamun teh mah tanah payu rek puasa tanggal hiji Sawal contohna teh hek payu tanahna teh bulan puasa teu jadi nazarna nya teh kenging. Dua wa ayyamit tasriki pirang-pirang poean tasrek ari poean tasrek teh tanggal 11 12 13 bulan haji atawa Zulhijjah asli namanya di urang we jadi bulan haji peda eta teh tahun haji teh anu munggah haji ayana dina bulan eta gitu nya bulan haji meureunnya tahun hajian teh kenging berarti jadi opat tanggal 10 11 12 13 teh kenging puasa da di batur mah dinu seueur anu kurban eta teh waktos mencit nya ti tanggal 10 dugi ka tanggal 13 teh di urang sote tanggal 10 hungkul ge beres nya di batur mah can beres da seueur penciteunana tak yoge sami nya. Dua tilu wa kadza an-nisful akhiri min Sya'banin satengah akhir bulan satengah bulan akhir maksudna mah bulan Sya'ban ka akhirnakeun ti tanggal 16 ka ditu ya. Haram puasa di tanggal 16 dugi ka tungtung ya. Palasiyama hatta yakuna Ramadanu teu kenging puasa bulan Sya'ban dugi ka bulan Ramadan. Dugi ka bulan Ramadan teh dugi ka antal kana bulan Ramadan. Aya nu dikajabakeun ke dihandapnya kajaba lamun puasana teh puasa kodo ti bulan Syawal can ngodoan tenang we inget-inget geus bulan Rewah geus bulan Sya'ban geus ka akhirnakeun kapan urang teh boga kodoaneun inget geus tanggal 16 komo geus tanggal 20 mah nya batur geus marungahan urang boga kodoaneun mangga eta mah nya teu diharamkeun saupami puasana qada atawa puasana teh nazar nu tadi we lamun taneuh payu abdi nadar rek puasa tanggal 20 Rewah
atawa tanggal 25 ruah batur makur mungahan urang mah nadarek puasa mangga eta oge nya janten. Atawa wirid, ari wirid teh geus biasa aya jalma biasa puasana teh Nyenen Kemis, tiap poe Senin jeung poe Kemis sok puasa nya. Tuluy labas kaitu teh ka mana? Kana akhir bulan Sa'ban mangga eta mah nya ari tos biasa mah. Ari nu tara biasa mah biasana ge tara kari-kari pas akhir bulan Sa'ban hayang ya teu kenging nya. Tah. Atawa anu sok puasa Daud. Puasa Daud teh poe ayeuna puasa enjing henteu enjingna deui puasa enjing henteu heuleut sapoe nya. Amih kebal jiga besi jiga Nabi Daud nya. Tah eta oge sami mangga nya. Mangga. Boro-boro puasa Daud, puasa Ramadan ge boga kuduan. Teu lunas-lunas nepi ka Ramadan hareup kalah jadi dobel hutangna teh nya. Tah eta mah anu bieu disebatan mah mangga ngan lamun teu aya alesan mah atawa teu disambungkeun nya kana tanggal 15 na tanggal 15 puasa 16 oge tiasa puasa lamun disambungkeun 17 18 18 20 2 hiji ari tanggal 22 teh batal maka kadituna jadi haram puasa sanajan batalna teh ku gering nya. Ieu mah ngabejakeun teh gitu kanu sok rarajin puasa da ari jang urang mah teu aya masalahnya. Syukur diharamkeun mah keur teu purun puasanya diharamkeun kaatohna. Eta tilu terakhir nomor kaopat wa yaumus sakki poean mangmang. Hari poean mangmang teh poean akhir dina bulan Sa'ban geningnya. Aduh engke teh tulus henteu tarawih teh. Tah kitu nya eta teh poe eta teh ngaranna poe mangmang. Isukna berarti nya poe mangmang. Jadi poe mangmang teh kieu bulan Sa'ban can jejeg 30 contohna teh kakara 28 isuk teh tanggal 30 ieu nya. Tapi aya hawar-hawar dina TV mun boga HP dina HP naon teh lah lain kaum atuh itu mah poe isuk puasana kela di urang isuk atawa lain puasa teh tah berarti isuk teh poe mangmang antara tanggal hiji puasa jeung tanggal 30 Sa'ban nya 30 rewah nya. Lamun 30 rewah rek mungahan deui meureun nya anu kasekian kalina da tara cukup sakali nya mungahan teh. Terus we mungahan ti tanggal 15 mah. Tah. Tapi di batur aya hawar-hawar isuk teh rek puasa. Tah berarti isuk teh ngaranna poe mangmang. Tadina poean mangmang urang haram puasa jeung deui moal puasa nya rek mungahan tujuanna ge nya. Kajaba nu tadi teh kajaba lamun sok biasa puasa Senin Kemis pas tanggal eta teh poe Kemis mangga eta mah atawa biasa puasa heuleut sapoe pas tanggal eta teh pas bagian poe anu biasa sok puasa mangga eta mah nya. Ngan ari tara puasa biasa nama ujung-ujung jadi hayang puasa jaga-jaga bisi tanggal hiji Ramadan ulahnya ari can puguh mah sabab haram doraka engke we puasa mamun tos jelas non teh lah tos jelas infona peutingna taraweh geus jelas isukna puasa kan ari ka urang mah buhan kapalemuran nya isuk puasa teh bingung ayeuna ka masjid tulus teh tarawih tulus teh da can puguh teh ti dituna nya tah puguh we tarawih berarti isuk wajib puasa kumaha lamun eueuh infona naon
ningali na TV eueuh, ningali dina HP eueuh info isuk teh, berarti isuk teh eta mah dijieun tanggal 30 Sya'ban atawa 30 Ruwah. Eta nomor kaopat dina poean mangmang. Dina poean mangmang kasimpulanana nu haram puasa teh dina opat naon, opat golongan atawa opat kelompok. Nu kahiji haram tegesna teu sah puasa dina poean lebaran 2, tegesna mah Idul Fitri jeung Idul Adha. Nomor kadua haram puasa tegesna teu sah puasana dina poean Tasyrik 11, 12, 13 bulan haji atawa Dzulhijjah. Nomor katilu haram tegesna teu sah puasa dina satengah kaakhirnakeun tina bulan Sya'ban garis miring Ruwah nya. Kajaba lamun puasana teh kodo ngodoan atawa nazar atawa wirid Senin Kemis atawa puasa Daud, puasa Nabi Daud, sapoe puasa sapoe henteu. Terakhir nomor kaopat haram puasa dina poean mangmang, nah ieu teh tanggal 30 Sya'ban atawa tanggal 1 Ramadan. Da geuning bulan Hijriyah mah teu sakabehna 30, aya nu 29 jeung pindah-pindahna bulan teh tiap akhir bulan sok ditingali hilalna. Ari hilal teh noong bulan ya. Di pantai ai urang mah noong bulan teu bisa nya, bisa we lamun bulan geus di luhur mah kaciri. Ari kakaranong teh ti handap mah urang mah teu apal, nungguan info we ti naon tina info anu bisa dipercaya di pamarentah titik ya. Salajengna atos beres kantun waman afsada sauma yaumin, masalah pikeun jalma anu ngaruksak kana puasana. Ngaruksak puasa teh kumaha? Puguh-puguh mampu puasa tapi kalah henteu puasa. Ke ieu rada panjang cek apeula ieu terus isanya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumi, tawassalna bi ta'limi, anta rzuqonal wasi'a wa anta rzuqonal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan, abdi rizkian ku kajembaran, abdi rizkian ku kahuripan. Subhanakallahumma